Hampurasun. Wilujeng siang pemirsa sadayana, alhamdulillah dina deungeut ayeuna arurang tiasa patepung lawung kangge ngabagi warta kabalarea. Tepang deui sareng simkuring gina sareng simkuring ira dina program Warta Sunda. Kahuruan toko cocoan jeung petasan dekat Pasar Kambing, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, Minggu 15 April 2025, kira-kira jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Kahuruan toko cocoan jeung petasan dekat Pasar Kambing, Kecamatan Leuwiliang di Bogor, Minggu 15 April 2025. Kira-kira jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dina video amatir ti warga, seuneu anu dibarengan ku ngabeledugna kembang api ngahias langit Leuwiliang, nyiptakeun tetempoan anu pikasieun sareng narik perhatian ti warga setempat. Untungna teu aya laporan korban jiwa dina kejadian ieu. Seuneu sukses dipareuman ku petugas pemadam kebakaran anu gancang pindah ka TKP. Yuk urang kana informasi anu salajengna, musibah puting beliung nalajang Kecamatan Jatinangor jeung Cimanggu, Kabupaten Sumedang, Rebo 2 Februari 2024. Nurutkeun informasi anu dihimpun Jabar Express, sejumlah harteupna kabawa angin puting beliung anu kuat, malah tatangkalan di wewengkon eta tumbang. Nalika dikonfirmasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang, Antang Sutarsono, negaskeun aya angin puting beliung. Kajadian puting beliung teh dibarengan ku hujan anu badag kira-kira jam 15.45. Sakitu wae warta anu didugikeun ku simkuring duaan. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.